Ayo, kami atur. Mudah-mudahan si jatuh paling berkalbu pangberang kena-mana. Dina judul kawina. Waten. Lamun poho bejaan. Kapayun sesek iya. Hari rezeki. Nahanya ewaten begerek kapendeng hayang nyium ditahan temenang layangan di ubaran panggirang birang karikahan batar cangkir lobana kalahaman aya oke wanoja anu resepen kalalaki kupinu ewan dicium polos perasaan ewaten boga ngaran anu batin kamu bisa diganti ku basa sejen bambangna bisul asmara bambangna di budak ngora abah kan dia joget atuh itu kamera apa ya pente ewaten beger kabedeng hayang nyium ditahan temenang layangan di umbaran pirang-pirang karekahan batai cangkir kalahahan aya oge kang nana anu resepen kakang deka nupinu ewan terkumpul menjar genteng tak manik ngger-ngger ager-ager tepos kemas eueuhan ewaten boga ngaran anu batin amo bisa diganti ku basa sejen bambangna bisul asmara bambangna di budak ngora kahayang kuring awewe tong sok harese lamun parang di apelan kahayang tong nyebut kahayang kuring awewe tong sok harese lamun parang rek icium kahayang tong nyebut semua api-api juara segayang jika temoyong lamun parang dek di kaleng manehna sok nyebut asik mantap Abah Omar telah tu tingali aya wanoja gedeg sampai rupa ade imutan berarti di kahiyangan tu tingali ayah jajakan sampai lupa ade rekod nabi nurim ibarat amat jaya urut sunnah maranehna
bareng hiji kasebut jaki hijab gobul saksina bapak penghulu Ayus pantes nurut cupu ucanyai hidup teh barang jatuh geget lahir jeung panutan bale endah bale nyusun sampaikan hirupa sujud ayo jawab tuh tingali aya wanoja dedeg sampe ubah kade kulitna hejo carula nyepes Dewi Rati tingaliangan tuh tingali aya jajak sampai lupa gede bengkakna binung wibau ibarat sama jaya kulit surga maranena bareng hiji sauyunan karena janji ijab ngobul saksina bapak penghulu Ayus pantes nurut cupu ucanyai hidup teh barang jadem layak jeung panutan bale enak bale nyucun sampaikan hirup bakal pasti lanjut mak mana mak bapak besan ayah bapak besan di dia bapak RT haturan bapak RW na hiji raga ngababatang di hadapan mega malang diterasa dikakaya katelesan katelesan nusa itu eta jalma geus lila ngadon lonta nyiarapkan keturunan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeteuing laki ngalungsar ku Rajapati daya pisan anu mela miasi kana ragana kana ragana harian lengan tega teteingin nganiaya bebeakan
kemalinaan kemalinaan sayo hatur inohong sadaranya bersama mencinta mintinang tembang-tembang lebih kawih-kawih wanda calung harianen lengan dengan tega temen teng-tengan nganiaya bebeakan kemalinaan kamalinaan dededeuing laki pisan anu bela biasi kararanggana harianen lengan dengan tega temen teng-teng nganiaya bebeakan kemalinaan Kang Agus buru buta tamang somsu bisa boknya kelan gitar kemana bang iya cecep heula orangnya nak heula sok atuh siapa bang kare hilap teka uihnya moal dina waktu harita aya hiji keluarga mantena sejak tasakur bini mah ngawacanakeun sasasih kapayun cumarios harita manehna kemana made neng gelis bojo akang acan harita manehna cacarita ka bojona anu dipicitan bi ka memet sapopoe sapeuting sapanyagna neng ka dia sagedap aya naon aa tong nyebut aa atau daga sepuh urang teh heuh bapak atuhnya pan urang teh aya maksud kumaha aa bapak pan urang teh rek nyindikakeun urang kali urang anu dipika cinta ku urang sadayana dares pisan ari kitu kumaha pan urang teh can bogana naon waktunya relek gampang zaman ayeuna mah tinggal kontak ke Kang Haji DKG aya naon heuh kat henteu rame aing mah kan bae atunya ieu hiburan ai teteh nu tadi di joget mana nya ari si emak tadi anu menyawer ka DK mana teng teuingeun si emak alhamdulillah cece mah di waktu siang ditendang katanya dinajak mobil soalnya lamun di bawah mah pasti dikerawat Kang Rapid iya Kang Rapid alhamdulillah hatur nuhunnya jajak kula kasiron ya cunya lain iya pan cece teh si Kang Deka teh diwaris ku Kang Rapid teh dang kolenyai tapi kayana alhamdulillahnya tapi kawun awon ge dadang kolenyai teh napel
apa didoakan ku ece iya tiap menit tiap orang teh ibadah orang teh tetepe orang teh ngadoa teh kanggo urang sadayana sanes termasuk anu di Palestina nya ulah hilap wargi bapak ibu sadayana orang teh doakeun da eta salaku muslimnya muslimat urang sadayana wargi urang sadayana doakeun ieu ku urang teh nya sing engarengse kitu teh heeh caca merasa popoe teh ceurik we heeh lapar temenang kopi oke happy atuh rupina salah kudu Kang Deka aya hiji tembang anu tos teu bireuk petenya tina album pun bapa almarhum nyaeta Wangsit Silwangi eta nepi dago pakar aya nu bade ngibing Wangsit Silwangi apa bade Wangsit Silwangi apa siapa mau kalau kegumuyuh cobaan ku Wangsit cep Jex Wangsit atau napi dago pakar dago pakar terus nak mekar iya mau tarik ting sakitu mau hasut teh cek donakol lamun pas tarik teka berik tuna mikna gitu so der atuh urang versi bajidor dago pakar kabayang tembang pamungkas di Kang Deka jalanan waktu sepedanya terus tahu 11 Saloyong terus nak mekar iya didangu pakar tuker pahet jagi bakal sauyunan tepung rembung jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngarutuy lir buat gaung ricit namanu jeung siwarna angin belit asih ngariring oyakna dahan musikeun rema panangan si cepeng lempang papai kaendahan dago bakar geus nyantir ka pangantenan dago bakar ngantit nyantir na ingetan cek beja cenah cek beja dago bakar ngareukahan cek beja cenah cek beja dago bakar ganti ngaran kuring wakca ngajak arek kalakan sukan angin wasaeut nepikeun sorang mangabejakeun kagoha nu basa eta cipareta kuring wakca anjing di tempat barang Saloyong cenah Bapak Omar sekali mamahna oke kedua mempelai tresna mekar iya didangu bakar tuker pahet janji bakal sauyunan tepung rempung jajantung rejeng jajantung
power jadi hiji ngaruntuy lir buah kamu ricit namanu jeung si warna angin melit asih ngahariring oyakna dahan musikeun rema panangan silih cepeng lempang mapai kaendahan dago bakar geus nyanteur ka pangantenan dago bakar melit nganten na ingetahan cek beja cenah cek beja dago bakar ngareukan cek beja cenah cek beja dago bakar ganti ngarang kuring wakca ngaja arek balakan sukan angin kuasa nepikeun sora pangbejakeun kaguha nu basa eta ceuk panehna kuring wakca ngacik di tempat umbaran tos tong demohan tapi ilmu si Abah Akbar ngalawihan ka deka wes bisi pajarkeun deka teh nyanakeun lagu pop urang popkeun nya sakalinya Yuk Abah Ade aturan aya 3 ieu bintang tamu aturan kanggo ka urang deui ya kulit yang tebang sareng sim kuring sapara kaca ti Keluar Besar Mustika Sunda muati gebrus deh waktu kuring pamit sejak mulai di manehna rasa bet barojeng jahat aduh kumaha waktu kuring indit sejak ningakeun manehna bari hate muririt perih tengenang meang hadiwan sieun ka bandang dulian ganti asih pindahnya perih tengenang nyorean katukan hore akrab narepokan dingin janji saat ini nahanya sarka payun nanya nyangakeun ieu ka para penonton
Mudah-mudahan ieu lagu teh yang panglipur kana kalbu pangpabedah kana mana. Oke, anu bade lungsur kauna mangga diantos manawi aya ka persana teh Lilis. Oke kawa jahe diaturanana. Waktu kuring pamit sejak mulang di manehna rasa bet barojeng jahat aduh kumaha waktu kuring indit sejak ningakeun manehna bari hate muridit perih tengenah hariwan sieun ka bandang dunia ganti asih pindahnya perih kenena nyoreang kahatukang hore akan rempongan dikit janji saat nahanya Alah lain hujan ngaririncik diberi lagu kieu kan para rantes aturan ngobah hajat ya kauna teu sim kuring mudah-mudahan rezeki anu paroti kaluarkeun jika getosan deui anu langkung ti anu kaluarkeun kuring kekeh miasi hiji awewe dedek sampe rupane kan hanya ka kuringna leutik kawani teu bisa cara ngolona jingan saha nuhaan daek mantuan nyieun jasa kahadean lamun nyamos hatina ente ge bodoh tong wakan kumain jago lamun hasil ku saya ente disembah atawa menang hadiah lamun nyamos artina ente ge bodoh tong wakan kumain jago kuring rumasa teu pinter kawas batu tubuh rayu omongan serba diatur rumadak cing pangolongkeun manehna sinapuruneun katiri sama kieu ningannya cing rada dibuka Pak Udira anjeun wakca nyarita satara bastu teu disangka teu
disangka bunga panggilda biasa tapi dina hati ngaji rasa kacinta salaksa katresna diterima dewasa ditolak asa tega tabungan lepat salia kakara wakayuna tersangka anjeun boga rasa cinta pada kuringan di baheula tersangka geuning rasa bersarua handaka kuring geus aya nu boga tersangka anjeun boga rasa cinta pada kuringan di baheula tersangka geuning rasa bersarua handaka kuring geus aya nu boga. Tehoyong ningali ti socang encong mata kremes pami dipelong liri inten nu kasinaran herang ngakencang tehoyong nembongkeun kasumpet diri inggis jadi tulak pangjadi lir cai nu herang bari remis kamari kiwani lain pihari ayeuna lain kamari urang muka panto anyar butuh lawan panto tukang mungguhing remis kamari murakan dakeun tadi mungguhing pian janani magehan patali jangdi Saur ceproy nyangakeunnya ke pangersan denungan Pak Haji Dadang Golai Nyai yang serikeun dihanap malikeun aya artis paneuri we nya paneurikeun we keun bae da ai uing mah lain artis tegedang serasan tos kahartos dalang katawis cisoca kiwa kilerna ngondang curiga sanaos tunjukkan teu amo benang kabobodo
kawasa angin cinta nu sering kenging pahina soca iwa janten saksi lelep anten lembus hati kumaha nguarkeun sebab nunjukkeun lampat salira soca kiwa janten saksi lelep anten lembus hati kumaha nguarkeun sebab nunjukkeun lampat salira. Tak Bapak Hajat. Hiji raka ngababatang di hadapeun mega malang ditandasa di kakaya katelengeusan katelengeusan nusa estu eta jalma geus lila ngadon lunta nya nafkah keturunan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeh teuing lalaki ngalungzar murah japati daya pisan anu bela mi asih kana dirina kana dirina harianeun leungeun deungeun tega temeun teuingeun nganiaya bebeakan kamalinaan kamalinaan lainnya suka sawara rahasia bari jam tengah peuting geus katingang hujan ya suka sawara rahasia suka yang dikawin cek bapana gitu. hiji raga ngababatang di hadapeun mega malang ditandasa di kakaya
katelegesan katelegesan dedeh teuing lalaki ngalungsar ku Rajapati daya pisan anu bela mi asih kana dirina kana dirina harianeun leungeun deungeun tega temen tengeteingen nganiaya debeakan kamalinaan kamalinaan dedeh teuing lalaki ngalungsar ku Rajapati daya pisan anu bela di asing kana dirina kana dirina